Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kang Jayu Sampurasun wilujeng tepang di dina channel YouTube Kang Jayus. Ayeuna Kang Jayus bakal balikan deui nyeun video reaksi ngeunaan YouTuber Sunda atau reaksi video YouTuber Sunda. Tadina dangget ieu Kang Jayus bakal ngareaksi hiji video di channel YouTube anu salila ya boleh dipanteng, boleh ditungguan video-videona unggal minggu. Pada mah unggal minggu tapi kadang ayeuna kamari-kamari sawatara bulan ka tukang kungsi rada leuir dina nguploadna, terus balik deh enak seminggu sekali keluar deh videona. Nyata channel YouTube Permana Tinggal. Iya. Permana Tinggal jujur hiji channel YouTube anu hiji channel YouTube Sunda anu dina konten-konten nate dina video-video nate digarap dina kondisi anu daria atau serius. Kusabab kitu nirik dina video-video anu di uploadna dina channel YouTube Permana Tinggal ieu maranehanana ngagunakeun geus mimiti ngagunakeun efek-efek sinematik. Geus make sinematik dina video-videona. Tah ieu channel YouTube Permana Tinggal. Ayeuna Permana official Permana Tinggal. Ayeuna jumlah subscriberna geus aya 311.116 video anu di uploadna. Kusabab video-video anu aya di Permana Tinggal hampir kabeh geus ditonton, geus dilalajuanan. Kusabab kuring mimitian. Jadi hampura pisan baraya Kang Jayu lamun aya suara-suara anu rada ngaganggu karena audiona. Kusabab ieu imah kebenaran aya di sisi jalan, ieu posisi di lantai 2, dihanap langsung katingali meureun di kamera tuh aya motor atau mobil ngalaliwat dihanap. Tapi mudah-mudahan teu ngaruksak pisan karena kondisi audio anu aya dina video ieu. Di tahun 2018 kuring geus nga-subscribe channel YouTube official Permana Tinggal. Video-videona jujur niat pisan, tangtuna oge digarap ku sutradara jeung editing anu bener-bener ngarti kana sinematik, kana efek lut, kana pokokna mah kana pencahayaan sinematografina geus alus. Beda jeung video kamari anu si Amin Alda emang eta mah sayana teu diedit dina sinematografina jeung sejabana. Tapi pikeun dina konten anu ayeuna kuring bakal ngalalajoanan video teuing serial teuing naon anu dirasa ti ngamimitian atau ti video-video anu munggaran. Urang lalajoanan jujur ieu video anu sakapeng mah lamun lalajo Permana Tinggal teh jadi ngarakacak, sedih, seri, sabab jujur wae pikeun kuring mah nya anu asalna ti kampungnya ti lembur ti sisi basisir Pesantolo. Eusi dina video ieu teh hampir 100% sarua kondisina jeung zaman kuring bala keur leutik. Ayeuna urang lalajoanan heula videona. Selamat datang di permainan lama yang dipermainkan kembali. Yang dipermainkan dipertunjukkan. Tapi gini nggak kurang sopan ya. Diperjempolkan. Nah, sopan agak jempol kan? Aku akan bantu kalian semua untuk mengenang masa ini. Dan yang tidak pernah merasakan, kalau ingin tahu, silahkan lanjut menonton. Jadi video ini ditujukan bikin ka jalma anu kungsi ngarasaan atau ngalaman kondisi jika kieu nya tangtuna umur-umur anu jalma-jalma anu umurna geus di luhur 30 tahun 40 tahun kaluhur tangtu ngalaman kondisi jika kieu di mana can rame samodel gadget handphone jeung kaulinan anu modern. Terus biasa sebutkeun keur anu teu ngalaman tapi sayang ningali jiga kieu kaayaan baheula di lembur. Ya halus pisan misi di official Permana Tinggal jempol pisan.
manehna ngaguar kondisi zaman baheula di perkampungan, dicaritakeun deui pikeun anu kungsi ngalaman, pikeun nyoreang mangsa nu geus lawas ka tukang, pikeun ka anu teu ngalaman, pikeun nembongkeun yen baheula teh jiga kieu. Lanjut. Banyak hal yang kami lakukan tanpa media sosial. Kami saling bertemu, saling tertawa, tanpa saling mengunjungi. Apalagi sampai ditulis dalam status media sosial. Dunia kami dipenuhi dengan warna. Ada merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Bare to di lemur lamun di nyapi di perkampungan atau di pilemburan sampai meh adan maghrib biasanya di mimitian ti sanggeus adan asar barudak sok arulin di buruan masjid, di buruan imahan warada lega atau di tegalan atau di mana wae anu bisa dipake tempat pikeun arulin. Aya nu main bola, aya nu anyang-anyangan babancakan, aya nu boy-boyan, aya anu gatrik, anu galah, anu macam-macam pokoknya pakulinan zaman baheula. Tah jiga kieu jeung biasana sok aya budak anu rada jalingkak awewe anu rada jalingkak tapi mainna teh mung ulin jeung sabangsa awewe deui. Tapi resepna jeung lalaki ulina pasti di baraya Kang Jayus di lemura pasti osok aya di anu babaturan sama dia kitu. Tadi di dieu aya karakter anu disebut Neng Oyok. Geulis tapi rada nya lamun ayeuna mah maskulin. Terus lamun bahasa Indonesia na tomboy, tapi lamun bahasa Sunda na jalingkak. Kurang. Ya kayak yang main atuh. Ulah. Sing carakan si mama. Ih moal. Bising blok. Tiang gaib. Tiang gaib. Wasit. Tabar itu di kusabab di lemur jarang aya lapangan mengbal anu bener-bener jadi lapangan mengbal. Jadi barudak mah main bolana di mana we mengbalna teh aya kadang lamun keur usum panen biasanya sawah garing bisa dijadikan lapangan pikeun main bola. Terus di dia grup nasi ojak si boban teh make gawang. Teu make tihang gawang ari batur mah aya biasana sok di lemur sok aya tihang gawang nate anu tina batu atau baju maranehanana ditumpuk di tindihan ku batu. Tah sok aya istilah lamun main bola di bal di sepak aya bal nanti anu antara asup atau henteu. Nah biasa sok disebut meulah jambe. Jadi meulah jambe teh jadi teu puguh dah kusabab ikut dihanggul mah kan puguh. Bal nanti ngabalieunan ngabelesurna ka mana nah ka jero atau keluar. Ari ku seperti batu sendal baanan pakaian ditumpuk ari kitu mah kan teu puguh. Nya sebenarnya meulah jambe. Tah ieu mah rada ngalicik oge sabab tihang golna gaib. Lanjut. Naon mana nggak ada pak kurang? Naon nggak ada pak kurang, bantu nggak ada pak. Langsung nggak ada pak. Naon nang hipa? Enggak. Bola. Dah iputan.
Dagono di dia tuh. Yeh, wati mah rek ngaos. Gedang deui, mungkin dagono we. Ya entos satu. Tinggalnya. Heeh. Yuk. Tadi unggal lembur oge sok aya kania atau kania teh mojang anu sok jadi bentangna. Biasa nama sok jadi rebutan barudak lalaki nu aya di dinya, malah masuk bikin ka parasea, tapi biasanya sok terjadi jeung urang dinya. Biasanya malahan mah jadi nama jeung urang mana we teh. Biasana nya tadina film ieu, dina film pendek ieu aya mojang anu jadi bentangna nyaeta Wati. Tapi Wati jeung Oyok oge saurang geulis nah, tapi mibanda dua pasipatan anu jauh pisan anu beda. Oyok mah nyajalingkak jika kitu jeung barangasan, tapi Wati mah estuning jadi karakterna teh emang estuning jadi wanoja kampung anu geulis, lemah lembut, ancad lair. Namun si Wati lapangan sakitu gedena ngadadak jadi sempit. Caanen. Ngaji. Sore. Ngaji. Wati deui sirah nyusul kana raja. Ngaji. Ngaji bubar. Bubar. Ya mah, ya. Bro. Ya mah. Sore maghrib ya. Ya. Santuy sih. Wati deui sirah nyusul kana raja deui. Tah, nu jadi kailaharan oge di lembur dina mengbal kieu peraturanana atawa palanggeranana waktu pikeun nangtukeun ngamimitian jeung eureuna main bola, mengbal, biasa namanya adaan maghrib atawa saha wae anu kolot anu ngabubarkeun. Nu nita ngaji jiga kieu. Tadi dia aya Caanen. Inungna si Entuy, tapi kabudak Caanen mah nyaah pisan sibutna ge si Raja. Wati nyaeta suwana Caanen. Suwan teh lamun urang boga adi urang boga budak, nah urang ngaranna teh budakna adi urang teh ngaranna Suwan. Tapi budak adi urang ka urang nyebutna Uwa. Tah ieu ge di dieu caritana si Wati boga indung nanya merenang di dia ceritana adina Caanen, tapi keur gawe di luar negeri. Ieu istuning setting kailaharan nu aya di lemur urang. Bener-bener disasarwakeun di ala dina kayaan kahirupan anu sanyatana, di mana loba kolot atau nya loba ibu-ibu anu garawe ke luar negeri juga gitu. Settingnya bener mantep pisan kusabab dia kuring fungsi cerik lalajo film Permana Tinggal mah fungsi cerik ngabarakatak pasti eta mah tiap episode pasti seuri wae. Padahal di mana emang licik kabeh gawang naga diletikan. Diletikan naon tuh tinggal di anggar sakitu. Age nu maneh tuh ngaletikan mah. Oh, ngali urang mah anggar sakitu. Ya geus skema isukan mah urang make gawang di dinya. Heeh. Rek meuli urang gawangna. Tah, dengikeun. Meuli. Heuh maghrib. Aya atuh sih kita. Awas urang isukan rek make gawang nya tah. Waalaikumsalam. Mana heula? Jim pataja, ha pataha, kho pataha, jaha kho, pa patah pa, op patako, Ko patako, op, ko, op, ko,
Bapak mau mending ikut. Eta siap bisa dipakai kontak. Oh iya bener. Iya ngahaja di setting gitu. Kita sebut kop, ukoh, tapi jikut bisa. Iya tentu dumasar karena pengalaman biasa nama dina seni ya jika film jika kia sok aya adegan-adegan anu disisipkeun anu pikeunnya supaya orang kagugu supaya yang seri tapi dumasar karena pengalaman anu bener-bener realita fungsi kejadian jika gitu. Oke di dia barudaknya resepna di lemur gitu. Sabaong-baongna orang lemur biasa nama sok fungsi ngaji, fungsi diajar maca Quran. Nah, tapi lamun di dayeuh di kota biasana barudaknya jarang anu nemikeun ka ngaji gitu. Nya matak eta nu jadi pangbeda kahirupan lemur jeung kota. Jadi lopako papa salamin ya Pak ngalungkeun pusarangan pusarangan Pak hah Lain ieu Pak, lain wawan balap. ya wawan anu ngalungkeun ha tuh bohong apa gede bro sok Setting aja juga ki percis pisan bahasa kuring keur zaman keur leutik. Bareto ngamimitian ngaji ka guru kuringnya jika ki di imah teu di masjid kuring mah. Teu ditajuk teu di imah teu ditajuk teu di masjid tapi di imah guru ngaji percis pisan. Nu matak kuring mah boga kanan kadeuketan hate atawa sabab kuring mah jujur ningali setting kieu teh aya rasa anu leuwih sabab kuring kungsi ngalaman pisan kieu barisan barudakna dipisahkeun anu awewe be dieu anu lalaki be ditu ke panggih di ieu tapi bareta mah kuring ge aya sok aya anu biasa nama aya anu geus bisa dianggap bisa ngaji tah mainan nu ngajarkeun nu laleutik biasa nama tapi di dieu mah katinggalina barudak rumaja wungkul. Oh nya jeung cara ngajar ngaji nage ngejah sebenarnya kan ngejah maca hiji-hiji dina video ieu mah atawa dina sawatara lemur oge sok aya nyebut anu cara ngejahna teh alif patah a alif kasroh i alif domah u a i u tapi lamun dipamengpeuk zaman kuring bareto keur leutik fathah kasroh domah teh diganti ku jabar JRPS misalkan alif jabar A alif JRI alif PSU A I U kayak jika gitu tak seperti tanwin oge tanwin kan an in un lamun di daerah Santolo Garut Kidul biasanya pakai alif jabar 2 an alif JR 2 in alif PS 2 un an in un jika gitu ada beda-beda tapi hasilnya sarua lamun dina narabas teh geus maca dihijikeun biasana sok sarua si Wawan pasti jadi objek penderita wae kusabab si Wawan mah budak awakna leutik kelas genep SD tapi ulina jeung anu saluhureun wae sabab anu sasamana jeung si Wawan teu pati loba dina setting video ieu jadi ya jika ieu si Wawan diheureuyan wae di eleg wae ku babaturanna anu leuwih gede tah lamun istilah di pamengpeuk mah lamun suku direyengan kenca katuhu bari terus palangkakan di gojrot ya gitu teh nyai ngaran sebenarnya teh diloco digojrot gitu eta wah jarina moal aya tapi lamun anu keur ngalakukeun mah puas pisan bunga pisan atau ini di dia si Wawan jadi objek penderitana iya wan dari mana yang heureuy wae teh kumaha teh udang sih jeung dirancang di sobat kenaon atuh Ati mau bentar dulu aja Gening maling gantar wes lah neng
mah teh kudu kapal. Awas tuh, Aman. Jak balik jalan aja, Jak. Pade, kalau wewe dirinya mah. Neng mah teh kudu apalah. Ini nya, pesannya. Nah, atas satu payungnya A. Saya sebenarnya ada tadanya. Terakhir satunya rekor. Kok buka urang eta mah? Eta antui. Ua asa kungewa teh. Tahu ieu gitu. Jing naon tamu ka buka urang? Geus aya nama rek magantan di mana? Kumaha? Nanti mana malah Mi? Mang di mama. Oh, terang bukanya? Ya sok buka we. Jala tadi di setting ya aya nu murak mie. Nah di dia hanya kal setting mie nu dikeremes kieu lamun zaman Barreto mah ya kan settingnya setting Barreto. Kunaon disebut setting Barreto sabab mengkege di episode nu bakal datang aya adegan di mana duit nu dipake nanti masih kena duit nu 100 anu zaman Barreto anu lamar anu berem, terus duit anu 500 lagi anu gambar orang utan. Nah di dia mie di dia ku sabab kubena dibalikeun mungkin ku sabab sieun jadi siga iklan oge. Tapi ya ketinggalan kan Indomie ayam bawang. Nah lamun Barreto mah sebenarnya mah Indomie ayam bawang kan can aya kieu. Aya oge Barreto mah zaman sarimi atawa anu osok dikeremes siga kieu mah aya mie ngaranna teh anak mas. Nah zaman Barreto mah aya mie anak mas anu ngaranna teh cara ngadahna emang kieu dikeremes. Nah lamun samara atom deh Barreto mah. Nah, tanya ayeuna urang lompat karena episode 2 sebab dia kan mengbal terus demikian ka cacap. Ayeuna episode 2 nan teruskeun. Yang kalah harus buka baju. Tapi nggak tahu kalau udah begini. Anu eleh buka baju si Oyok. Da wewe. Buka baju sih teh. Mending kita nonton episode selanjutnya. Tapi jangan lupa subscribe. Baju kurang jadi baru loh Ali. Bandeng. Ganti baju lah. Baju mana tak? Ih, Buru kena. Si Arul. Cari mana? Yang ada inung kurang. Duh iya settingnya iya setting make properti anu memang aya di sabudeureun eta tempat di dia aya naon ngaranna teh pemoean sebenarnya pemoean anu rada modern nya anu make zaman hari teh can aya sih pemoean jiga kieu biasana pemoean teh ku tamang we digebatkeun tina tangkal ka tangkal atawa tina tihang ka tihang. Tapi di dia anu jadi uniknya eta mahenana settingna pemoean jiga kieu emang modern tapi kan ku sabab suku nanggeus hiji ditojer make gantar make awi. Ieu pasti emang anu boga imah eta anu boga pemoean ieu. Maksudnya emang setting bener-bener saayana jiga kieu teu dibuat-buat. Nama teolah. Wah, bawa bola gila. Itu macam anu ada inung orang. Inung orang teh jadi selermun mengadat teh. Kamu timun barang orang. Nah, gimana bawa teh bisa eleh euy. Teh gawangnya diletikan Lawan tadi sukulnya dipantesan jangan teh. Aing najong tak supoe ka gigir wae. Sudah teh anu miring. Biasa tuh si rawe. Ih, asa kowe. Mana?
Wantur. Wantur. Wah mana? Wantur. Bener, tadi kamu. Wah, wantur itu. Si Wawan ngebohongan ke babaturan anak cenah orang maling sampai di Wantur. Wanturnya sebenarnya wabatur. Istilah kolot banyak orang lemur bareto lamun ekna naon teh bae lah dan Wantur ieu maksudnya wabatur maksudnya teh. Tah ieu ditinggalkan oge di dia tapi sebenarnya kan teu meunang hari pulang paling kia kitu ka banda batur tapi di orang lembur paling ngalah sampo batur paling nguseup di balong batur kealaman atau ngalah cau tapi lain keur jualan atau naon emang keur dahareun harita mungkul jeung biasa nama anu di palingan oge nya anu boga kebon oge biasana teu pati ngambek teuing da emang ngukur di dahar saritaeun gitu tapi nyari ku ngawarah mah besok nyorekan kumaha tapi tara nepikeun ka hate biasana mah. Ayo mulai. Jangan dulu. Tadi. Ih, kita ceket. Nginum nah. Yang surang mana kebona? Yang surang urang ngalah sampeut. Maneh beli esna minumna. Jauh anamu. Tarik ya. Si Wawan deui anu bagian objek penderita. Audunan lawe ayeuna mana yuk beli mana? Kurang pedes ya. Sakade kumaha mana ka dikan beli? Pulangan. Heeh ke di pulangan. Gitu, mantap. Sintu ya. Mana? Duitnya duit 500 zaman bareto. Jadi ya setting tahun 80 katompernakeun atau tahun 80-an ya. Sebab masih kene ngagunakeun duit 500 ya gitu. Di mana 80 ge tahun 80 awal-awal. Nepikeun ke tahun 84-an jika nama. Setting ya video. Bener nginu, kurang apa? Mana? Gitu, mantap. Sintu ya. Duitnya duit 500 sebel. Mana? Aku surang. Aku sakieu. Udah. 200. Wah, murun. Tahun mana duitnya? Sama sekolah doang. Wah, ya budak kana. Kudunan keur nginum oge. Mana balik ya. Ya burukan. Engkau juga nggak sepoho. Bukan. Anu leutik bagian di cita-cita mah. Punten. Sarma Pati. Teh bade meset uyah. Sareng cengek. Cengek Pati. aya teh mah teu dagang. Baru dak marana. Itu dong. Ameng meureun di lapang. Tadi kurang di tangan eueuh. Di tangan eueuh kamarananya. Teuing tuh setelah. Yang geus lah daguanna di dia sugan aya. Mati. Tadi kan meset sih tadi kan meset. Cengek jeung Nah. Woi, tah ning berdak teh. cengek mah di biru. Nah, Mati nya gandu. Sagandu teh. Nes, lagi jadi yuk. Coba. Aduh, sampurna euy gitu ini. Nah, ya. Nah, ya mah. Lawan yang tua euy. Tas banget. Yok. Bantuan tuh yok, bantuan tuh. Lalaki oge kumaha sih? Ya, lain laki-laki yok. Iya, sampai air pok udah kilo. Jadi bogaan aja. Iya. Atas. Awas. Terus apa jadi dia kurang di tangan mana yang hujan? Woi, Nan. Di mana? Pulang di warung BLA nean mana? Kalapang tadi orang di lapang. Mana mau ulin heula sama. Henteu. Orang nanyakeun ka si Wati, nanyakeun. Di sampun di mana ya? Tak sampo asap euy. Gua nasi wawan. Tak asap Orang yang poe nama. Asap. Aduh, raos. Iyo, nyokot sampo aing teh nya. Sinalang kelakuan. Naon mang? Sia oke deui. Naon mang kolotna oke deui. Si Wawan. Budak. Sia di pangkolotna oke. Kolotan sinana urang. Ieu bukti sampo aing dicokot ku salia. Si Wawan mah kabur.
Wan, cek mana eta? Sampai na wantur. Itu teh batur. Bolo siya mata hidang. Di bola mana saya lah. Mana si Wawan. Gimana Wana si Wawan? Wawan mana aing nyaho? Ieu mah Si Wawan sampai aing mah. Wawan tuh mah. Hasap. Bari saang ngabaron mah eta. Untuk sia. Sia di panggedena. Ye mang panggedena mah tah eta si Nanang lain urang. Urang tiara naon, Bang. Jeung si Ieu urang kaya saha nu nyokot sampai aing wae poe. Si Ojak. Come on! Wawan! Awas ku aing si Ojak. Wae mun pae bekeun ku aing sia. Wih, cadas sia ku aing. Awas ya ku aing. Jumanta. Biasa disebut Mang Ajum, spesialis perkebunan. Asalnya spesialis gagalis. Soalna pepelakana sok barudak pebegige geus teu mampu kudu we turun langsung. Mau mana kan tadi? Kan urang geus ngomong eta teh wantur. Eta kumaha? Bro. Ya. Ya benang. Aduh, iya kebetulan. Ini datui. Balik. Panjang usia. Sa enen uun sari tata. Di mana? Gila. Tinggu mah ya mimitina. Kemarin kalau tiba bawa. Jadi serasa penghinaan tingkat tinggi gitu tah. Jadi mun baratoma zaman keur leutik lamun nyarekan babaturan teh lamun paling leuwih puas, leuwih karasa matak nyerieun hate babaturan kan lamun nyarekan teh nyebut ngaran kolot. Ngaran bapak tong ngaran inung. Tapi di dieu kusabab si entuy mah bapana teu disebutkeun nu aya teh kan inungna mungkul nya CNN. Jadi disebutna CNN mungkul. Buruan kolot teh. Tadi bapak ni si Aru teh saha sih? Oh, Cuncun. Bapak mana? si Wawan boloo. bikin kepohongan bapak sorangan. Kami penasaran diselahnya. Sakit bola Kang Jayus dina reaksi lalajo film pendek Sunda ieu teuing naon anu dirasa episode hiji bikin kedua di Permana Tinggal ieu masih kene loba pisan pokokna mah aya tadi 100 leuwih kan video nage di Permana Tinggal mah aya cult oge nyata wa cult teh cinta urang lain turutan wah eta keren oge. Tapi engke urang cobaan lalaunan kusabab bikin video reaksi nu kadua anu munggaran anu kamari anu ngeunaan si Alda si Amin teh nu kadua. Jadi nya hampura lamun dina ngareview atawa ngareaksina masih kene rada taram-taram lah gitunya. Mudah-mudahan engke lamun sa tengahing video aya daya kekecapan aya istilah nu aheng insyaallah ku kuring bakal diguar di genrekeun naon hartina eta anu jelas pikeun kuring channel Permana Tinggal 2 jempol kusabab ieu apik dina ngagarapna sinematografi nage meunang terus pencahayaan lut nu karituna ge oge keren.
jeung dina pengambilan gambarna oge emang segala rupana geus dipikirkeun. Teu kaasup anu tadi aya drone ti luhur ngambil nyokot gambarna ti luhur make drone. Sakitu lah reaksi ti Kang Jayus kanggo video anu kedua, insyaallah pertempang deui di video anu salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.